anu dianjurkan kurang sarea kudu banget hayangna ngajauhan pamaksiatan ti Allah. Wal hasadi eta kalakuan hasud. Ari hasud teh karohiyatun nimati lil goer sok amek awak nyaeta nalika batur menang kalimatan gitu. Karohiyatun nimati lil goer awak teh sok amek nalika batur menang kalimatan. Naon wae kalimatan urang pagawean tik-tik brek lila geringna daripada cageurna tik-tik nempo we batur sehat wae. Nah ini mata teh nya amek we sok komo dina amek eta teh lamun sek nyabit-nyabit kana ibadah ari aing mah kurang kumaha ieu teh salat tarawih labeamu tarawih awak antik. Nah ari tatangga kalakuan tua dia rucatan dulu pake kan jag we tah geus ulah jadi nalika batur menang kalimatan kurang nya amek dina teh geus hasud.